doakan bener sih ya bener lamun bener hayu milu jeung menghaji ka mana tuh ke Gunung Kawi deukeut aduh banget saya kita milih nek ngaorai nek monyet nek babaya nek babi atuh babari teh bakos kitu mah tuh nggak usah lulugun ngawarung gitu nek kira atuh sia angel keneh bakos gitu syaratna kumaha lah syaratna mah naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang bere anak hiji yeun deui habak geus bae hiji atuh pun kos kita ya itu sanggup gitulah itu gitulah lamun sanggup atuh teh naon aing ngabejan mah mendek itu aya diantar ku aing aing geus jadi utusannya anak puguh boh aja geus aing ge rasulnya anak aing ge rasul syaitonir rajim geus atuh lah musyawarah heula tuh sia jeung pabajikan tah eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah masya Allah karim Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA aja teh dilanjutkeun nya ngawarung jak ka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kawi ban ngagejelug akidah iblis datang ka jelema-jelema anu memang bisa dipengkol-pengkol ku iblis nyana datang tiba heula terus datang ke zaman Kangjeng Nabi urang nyana datang ke Abu Jahal nyana datang ke Abu Lahab nyana datang ke berbagai jelema-jelema anu boga hasud di jerona boga kibir di jerona boga ria di jerona dikembangkeun ku iblis datang iblis Jahal naon eta Muhammad make jeung ngajak mangeranan ka Gusti Allah pangeran urang deuk dikamanakeun sok kitu geuleudena Uza Manat mun haju ente Jahal mangeranan ka pangeran nu ngaran Allah nu kuari keur disampaikeun ku Allah ajeun Muhammad ai pangeran urang deuk dikamanakeun ieu teh pan lain sambarangan pangeran ge ulah sageunana kitu ka Muhammad kuari mah kieu bae bener eta pangeran Allah teh pangeran bener tetapi tetep aya deui pangeran salian ti Gusti Allah saha ceuk Abu Jahal teh eta pangeran jin setan eta pangeran oh ceuk Abu Jahal sok macem-macem sampai sok aja iman bae ulah kitu ceuk setan ya dengekeun asupkeun ke jero hate anjeun Jahal bejakeun ke anak buah anjeun bahwa bener Allah teh pangeran ngan Gusti Allah mah pangeran teh nu ngadamel manusia tah jelema nangieun pangeran Allah tah eta hewan-hewan dawab nangieun pangeran Allah tah eta bangsa an'am pokona mah hewan-hewan nu kos karang itu tah eta nangieun Allah seluruh hewan aya di kebon di leuweung di laut eta ngaranna buatan Allah ajo aya deui pangeran jin iblis sarua eta tah kadieu keneh eta nya nama ngadamel nu sok ngarusak mau gajah ua-ua teh eta badangieun iblis sia da ulah salah bangsa nu sok ngarusak lah orai kalajengking eta nangieun iblis berbagai kagorengan tak eta menangin iblis
model kumaha cek Abu Jahal model lenong anu sok ditakolan teh tong ting tong tang tong ting ting tong tang ting tong gambang ngaranna tah eta teh nangin iblis bejakeun aya deui nu kos bedug tapi ditutupan dua nana blak bluk tung naon sia eta ngaranna kendak tah eta nu kos kitu ngaranna buatan iblis nu sok dicekel ku raja dangdut teh naon tah ngaranna teh tuh nyahoan kabeh jawa sok ngadengekeun tak eta bejakeun buatan iblis engkos kitu tah nah anu sok dipencet sorangan teh naon aju aya ngigelan awe sorangan naon ngaranna cepat sia sok teh jauh bae aya ge jauh di hate sia lah sia isin no ga bejakeun tuh organ tak eta teh buatan iblis bejakeun bangsa persururan nu sok ditiup teh adu diangkat-angkat teh naon teh ngaranna tuh suling nyahoan sia teh nyahoan aing sih sebenarnya eta buatan juri sarua bae tah nu sok dibawa ku si Betty teh anak ayam turun 10 tongtrek 10 mah tereh paya hiji tinggal 9 tereng geus eta nu turun 1000 angel tah mata hayang datang ka beres anak ayam turun 1000 mati hiji tinggal 999 wah angel kene geus bere duit bae geus tidak ilit angel tah mah geus aya 10 mah tungguan geus kurang eta geus sarua buatan iblis nu kos itu buat iblis jaipongan buat itu cak iblis ya mere nasihat mere nyaho ka Abu Jahal eta mere nyaho tah bangsa nu kos karar itu tah buatan iblis tah lamun salat puasa zakat tah eta nang Allah masjid eta nang Allah tah nu kos kitu tah mushola majelis salim pasantren eta nang Allah tah lamun nelayan nang jurig dah nu di jati teh tah nu di jati nelayan tah eta teh meunang setan tah nyieun tah cak iblis ye tah urang jadi nyaho pan ngaji tafsir bener teh nah bener teh anu sok kadinya saha kan sia sarua bae sia ngabenerkeun ongkoh asup ongkoh aya di dieu ge nu sok asup kadinya nyaho geus aing hulu-huluna tadi geus sasalaman jeung aing lah pokona nyaho bae pokona mah potongan gitu potongan nelayan kajen buku mah sapotongan kan jelema teh kapanggih jeung ieu mah potongan mushola ye kapanggih jeung ieu masjid ye potonganna ye ieu mah potongan mushola lain masjid lain ye ieu oi nelayan ye ya atusan nelayan potongan buukna kitu lain deui nu sok nelayan pokona mah tina cukuranna ge geus kadeuleu orang deui katempo atuh jelema mah geus pokona moal bisa dibobodo bae teh tah eta nelayan teh eta manang setan kos kitu emang aya naonan di jero ulah loba omong di jero nelayan geus hayang nyaho mah ka ditu bae geus dia ka jero si asup ka ditu geus make pakaian make samping make baju koko mawa sor make sorban jero sia ge kapanggih ku sia di ditu anu hideung aya nu putih aya pokona aya bae aju kadinya mayar mokona mah sia mau duit bae ka ditu kan nelayan bakal kapan emang ge nyaho tuh aing pemain sarua bae tah dibejakeun teh ku iblis atuh aya kitu mah iya teh Jahal lain ti kuari bae anjeun mah sebagai penerus generasi penerus ti baheula ti zaman Nabi Adam terus Qabil ngabunuh Habil ta eta teh nang pangeran setan ngaranna terus datang ka dieuna terus ke pangeran setan teh geus ngacak-ngacak ke turun di utusan Gusti Allah Rasul ngaranna terus
terus datang ke belah dia Kangjeng Nabi Musa Kang terus datang ke Kangjeng Nabi Isa datang ke Muhammad tak eta teh Muhammad teh bener emang Rasul Allah pangeranna Allah ngan aya deui pangeran salian Allah setan ngaranna sok dibahasakeun jin geus sia mah eta bae pangeranna ulah ka Allah kadinya bae emang nyana ge pangeran eta teh bersekutu jeung Gusti Allah pangeran setan teh bersekutu jeung Gusti Allah kitu aju engke ka ditu da kumaha cak Abu Jahal teh ulah hese lamun tiama aya hiji pabrik kemudian eta pabrik geumeun eta munajat ka pangeran setan beulikeun coba ge kotok putih kotok hideung embe putih pencit didinya demi pangeran syaiton pencit didinya engke ge aya petunjuk-petunjukna engke eyang anu engke ge aya petunjukna tuh pangeran setan ge teu cicingeun atuh teu cicingeun pangeran ngaranna ge ngabogaan anak buah engke ge aya ge nu nyurup engke cirina anu sok tebak-tebakna anu sok make gelang bahar bakal make ikan kumisa biasanya kumisa ge tilok di setri kuna serem jadi kuna nyarupaan ka setan geus anu kumisna gede eta teh sarupa jeung setan sia ajak nu kumisan teh atuh gitulah sehat-setan teh ya Allah ya Rabbi Gusti Allah aku janggot atuh geus teu diurus buuk teu diurus rerewigan mun urang neuleuh buuk da teu diurus kumis teu diurus janggotna teu diurus atuh huntuna ge geus teu diurus matana ge kos kitu hi semu beureum tah eta teh utusan pangeran setan geus aya engke di lembur eta utusan setan tanya aju bae panjana kela nginget menyan tutupan di mana ujang di mana abdi di bojong di mana di dinya pengkolan gitu aya naon anak aya naon iya dagang sepatu iya teu maju eleh ku batur saingan tenang ke urang ge boga pangeran ya kela senget aya naon manggil kula ulah keur istirahat di Gunung Kencana dipanggil anak aya naon iya urang bojong minta tulung unaon dagang eleh saingan gampang belum lu tetanggana sia setan lu goblok biasa tuh aya kudu dibeuleum atuh mah musuh polisi tabokos kitu mah tuh ditingkep bahasa beuleum teh lain dibeuleum make sunut ceng bojong aya carana bisa dibeuleum imahna bisa dibeuleum perusahaanna bisa dibeuleum teh dibeuleum semangatna kumaha ujang deuk meulina bae mahal atuh dibeuleum kabeh ujianana ujang anu bakal maju itu anu bakal ngajejas kitu bae eta mah hitung-hitunganna geus kalau udah istirahat deh ke Gunung Kencana nya sial jasa teh juring takos kitu ceng oh di mana ye hayang ke tarif-tarifna aya hayang puas ka ditu ka Gunung Kawi puas tau gak dek ngamonyet dek ngaorai dek ngabedul babari teman di Gunung Kawi eta utusan syaitonir rajim aya utusan-utusan di dieu
mun daerah Banten aya di ditu di Cibeok ka ditu terus ka ditu Baduy dah jangan dek ka Baduy ka ditu sarua bae teh ti pangeran setan-setan kene teh hayang nu rada deukeut bae di dieu atuh aya di dieu geus boga utusan-utusan anu di gelam aya di dinya ditereup aya pokona mah di araraya unggal daerah ge atuh ja utusan Gusti Allah pangeran aya nu kuari tata jadi kiai jadi ustad atuh ieu ge sarua pangeran setan ge nu kuari jadi mbah-mbah dukun atuh araraya di mana ge tah ulah hese-hese deuk neangan pangeran nu mana abeh babari manusia kitu wae oh kitu nya jaga puja weh itu bejakeun ka masyarakat di situ Cikupa bejakeun tuh ieu horeganan ayat Gusti Allah nu agung kapali nu mantak ayat ieu teh diturunkeunana ieu ka kaum-kaum zanadiqah ka kaum-kaum zindik anu manehanana nyarita Allah Ta'ala khaliqun nasi wad dawab wal anam wal hayawan Gusti Allah mangadamel manusia ngadamel sato ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus wa iblis khaliqus siba wal hayat wal aqarib wasyurur iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak kaya ning mau kaya ning gajah kaya ning bangsa buaya itu keneh bangsa orai-orai ti mimiti orai nu laletik datang ka orai nu geuleude kala jengking kitu keneh nu bangsa surur-surur nu garoreng-garoreng anu bangsa nu pas diigelan di jogedan eta teh buatan iblis ya Allah kulantaran kos kitu turunlah ayat ieu waj'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum kafir-kafir dijadikeun ka Gusti Allah teh dijadikeun sebagai syuraka tegese jin tetapi ngamanana lantaran syuraka jadi maf'ul sanin jin teh lillahi maf'ul sanin syuraka maf'ul kadua maf'ul awal jin jadi badal jadi berarti ngahartikeun wallahu a'lamu bil muradih eta para kafirin-kafirin teh ngajadikeun ka jin sebagai syuraka ka Gusti Allah jin teh setan teh dijadikeun syarik dijadikeun sekutu persekutuan pangeran antara jin jeung Gusti Allah kitulah kafir nganggapna Masya Allah jadi ngomong geus bae ulah saling mendahului lantaran ieu ge sarua pangeran Gusti Allah pangeran atuh setan ge pangeran geus bae kuari mah urang papada-pada bae lah ulah sok make silih sigeung ta eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta bahwa jin eta anu rusak anu nyieun sok rusak sebagai sekutu Gusti Allah dianggap pangeran keneh padahal mah wa khalaqahum jin teh nangieun Allah hanya dianggap pangeran nangieun Allah makhluk keneh teh tapi ku ngeunaan kitu ngaranna ku Kristen ku Yahudi ku Protestan ku Katolik ku Buddha ku Konghucu ku kafir dianggap pangeran nya teh cek Nasrani di aing mah teu mangeranan ka setan kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu eta teh seakan-akan nurut ka setan sebab cak setan sembah batu ku sia sembah patung ku sia sembah makhluk ku sia nang saha eta jana nyembah ka makhluk nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung lamun lain perintah setan berarti nyana teh nurut ke setan sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah kitulah anggapan para kafirin naudzubillah min wa khalaqahum nangieun Allah setan ge deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan cek yen henteu mangeranan ka setan kunaon nyembah ka patung jangan aing mah mangeranan ka iblis kunaon nyembah ka batu aing henteu nyembah ka jurig kunaon atuh nyembah ka makhluk
setan teh parentah setan nasihat setan teh kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat urang keur cicing menel motor bararagus teu mobil bararagus warung gelede asup ka supermarket mamanitarariis ngeunaheun jasa kunaon urang boro-boro boga mobil mewah mobil teu mewah ge teu boga motor ge teu gablek cicing di imah anu butut pemandangan sehari-harina motor sakitu baragusna mobil sakitu baragusna imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haji eueuh tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasa pan kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati ceng ieu kan zaman modern sia kunaon cicing bae kuari mah zaman teh geus global era globalisasi tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil cek jalan tiapan ieu geus berusaha tapi hese pan ya tuh usaha da ulah datang ka ngawarung kos kitu doang ngawarung kos kitu doang mah tuh datang ka iraha ka beli mobil ka beli motor geus ka mana atuh deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantak imahna mewah mobilna loba usahana maju tanya loba tatanya tuh jelema mah kudu loba tatanya Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya waduh teh setan bisa kos kitu teh setan ngana setanana loba tatanya naon ge teu tatanya mah bal beres tuh deuleu dina Al-Qur'an fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun eta setan eta nyata oh kos kitu nya datang nya ka dinya Assalamualaikum salam Haji teh ka mana? Tuh Haji. Ya, enak tuh kade, kula mendek ieu di konsultasi. Ayo tuh, Mas. Obrol ieu Haji boga ieu mah kieu mah keur carita bae mah, jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana, nang di mana eta maksudna guguruna. Sok loba tatanya usaha bae. Lain ieu mah Haji serius antaran kula geus ti duduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu. Sejasa dengan dunia ieu masyaallah ulah mengadengekeun kiai-kiai segala wali-wali anti dunia geus teu asup ulah teu asup. Mun teu asup tah kos kitu teh tah tetep hayang boga mobil we hayang boga imah mewah lah eta komo teh ki uci ngomongna segala wali-wali lan terus bae mah. Kos kitu geus bawa ka ngaji mah ka ditu. Ieu mah da ka Mang Haji bae da guguru kumaha tuh. Guguru kitu ieu mah dagang bae. Ieu mah dagang ge jabang mana Mang Haji mah rugi da teh kitu. Bantu sia ka Dedei kuari halanan malah ka bebejakeun heuh kula ka Dedei nah datang ka dinya sakali dua kali bener sia bener lamun bener hayu milu jeung Mang Haji ka mana tuh ka Gunung Kawi deukeut aduh kumaha tuh sia kita milih nek ngaorai nek monyet nek babae nek babi atuh babari teh kos kitu mah tuh nggak selalu guna ngawarung gitu dikira atuh sia angel keneh ngomong kos kitu syaratnya kumaha lah syaratna mah naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang geus bere anak hiji yeun deui habak geus bae hiji atuh pan kos kita ya itu sanggup kitu ulah itu kitu ulah lamun sanggup atuh teh naon aing ngabejan mah mendek aja tuh aing dianter ku aing geus jadi utusannya anak pugu boh aja geus aing ge rasulnya aing ge rasul syaitonir rajim geus atuh lah musyawarah heula tuh sia jeung pabajikan tah eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah masyaallah karim Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA aja teh dilanjutkeun nya ngawarung jaka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kawi ban ngagejelug akidahna kuari mapan ustad tad
apa naik ngaji teh kudu boga motor sat-sit kadi-kadi tuh babari mun aya nu maot mun aya ngariung geuna wese sapira 15 juta sapira ge cenah boga aing wese paling salawat nu nyolateun 50.000 teh nu sugih nu susah mah 10.000 malah untuk mere-mere acan sia ngalantur amat tad ngomong lah tanggung susah aing setan teh benar keur ngomong jeung setan nu asup ya aya anu langsung ka hate aya nu ngabentuk aki-aki setan ge sarua bae mentak sing ada basa aki-aki ya ye kieu atuh aya butuh dunia mah kumaha di ditu tuh di Cisoka aya di ditu nu keur ngembangkeun usaha ngaranna Langit Biru eta itu ku acarana tapi urusannya sapira beli daging doang urang kadinya set balanja engke urang bakal dibere bonus urang titip dibere bonus komo lamun urang bisa ngajakan mah eta mah teh cadina fatul muin riba ulah ka make fatul muin lah nah jelema susah sih make fatul muin lain persaka nyaho uing mah nu kos kitu mah riba lah angel kasugih tad geus kitu mah nu da di daleuna ulah fatul muin mio tad mio tad da starter lagi mantep jasa tad komo sakupi nu eta teh nu naon ka beureum jambu teh waduh eta betad pokona mah tinggal nyokotan bae jelema invest kadinya engke ente mah boga engke sasaleran sakanyaho tuh nya ngaji di mamana ge teh mah riba kos kitu mah atuh naon ngaranna teh ngaranna naon cek dina syariat pan aya ngaran-ngaranna usaha ge geus silana nu kos kitu mah bebeja ngaran geus bae hayu bae geus eta mah ajakan masyarakat ku ustad badaekeun ge komo di pangajian nya ye tuh tad geus ku ari mah engke bakalna meundang Avanza ka ditu ngeunaheun tad je itu mah eta digawe mah bari ngarokok bari magahan ngaji tapi urang boga duit ye udah sok ajuri bari bakos kitu eta kiai nu sok ngariba-ngaribakeun carekan ge ku sia ngadu kitu jeung aing kitu bejakeun lah hukum lain hiji bae kitab kitu loba geus ulah make hiji kitab bae bejakeun gatuh ngadu kitu jeung sia geus sia ge masantren itu masantren ngadu atuh susah bae sia lamun teu milu kadinya mah ji bener oge yo atuh aing mah sakadar nganasehatan sia kitu ge hayang sugih mu atuh teu kudu tah mah aing atuh sakadar mere jalan doang es ka aing ka dieu isukan ngalamun maning asup maning gula maning asup maning gula maning asup maning gula jol bae setan cuma ke dipikir-pikir kan asup geus pokona mah tanggung jawab gitu lu mun anu nanyakeun dalil nang geus gitu ejakeun eta mah aya kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun kiai ortodok sama kos gitu mah teu nyaho kamajuan teh mah kiai kos gitu mah di bener oge ye teu buka ku sia kitabna pengsong-pengsongkeun habek kitabna geus atuh tah karak anak bae jangan ngarikuk nyana subrut aduh boga mio kadeuleuh ku batu meuli Avanza drek-dek teh ditangkap tinggal hulunya na bae dipantok-pantogkeun pokona asal kaluar ti jalur nuturkeun setan ulah sok ngabohongan awak sorangan hate sorangan awalna mah janjana ge nyahoeun ka belah dieu nang tangan kiai sagala haram-haramkeun teu jauh hitut bau teh kiai gas tanggung jawab aing tolol teh kiai teh eta mah kiai lain di urang lain teh di Lampung di urang mah moal mal kapiheulan di urang setan limitnya sudah eta kitu pangeranana ki ngagilek dina agama ngagilek dina syariat Masya Allah karim setik nah iya bangeranan ka setan tuh daun atuh make mangen jangan saya imut teh mangen komi riba sia setan tuh ieu mah nu nyembah ka patung
dijadikan dipungkal pengkolkan ku jin ku setan kafir nganggap jin sebagai sekutu Gusti Allah padahal jin setan curi sarua makhluk Allah nangieun Allah kurang kumaha maha kawasana Gusti Allah ka setan-setan ge jeung Allah maha kawasa Allah ternyata horenganan khaliq makan hiji Allah subhanahu wa ta'ala wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilm kafir-kafir telantaran geus dibius hatena ku setan teh sehingga nyana jijienan gedebul ngabohong nyana ngomongkeun bahwa Gusti Allah teh boga anak lalaki jeung boga anak awewe eta ngomong kos kitu teh bigeri ilmin tanpa mendasar ilmu bodoh cek kupartian nyaritakeun nyana Nasara mah ngomongna qalatin Nasara al-Masih ibnullah Kangjeng Nabi Isa teh anak lalakina Gusti Allah cek Yahudi mah ngomong Uzair ibnullah Nabi Uzair atau Ki Uzair eta anak lalaki Gusti Allah cek urang Arab mah wal malaikatu banatullah malaikat anak awewe Gusti Allah tarolol jas ngeboh Kristen nganggap bahwa Masih ibnullah bloon Yahudi nganggap bahwa Uzair anak lalaki Gusti Allah tolong urang Arab nyaritakeun malaikat teh banatullah anak awewe Allah ndeu kumaha sih subhanahu wa ta'ala amma yasifun maha suci Gusti Allah maha luhur Gusti Allah tina anggapan-anggapan nu disifatan nu dicaritakeun ku para Yahudi ku para Nasrani ku kafir-kafir Arab bahwa bi anna lahu waladan Allah teh boga anak maha suci Allah subhanahu wa ta'ala ikut kurang karari itu ngomong nata nggak soro ngajelaskan bahwa masih anak Allah atau aman Allah boga anak memerenanan atau kudu boga pamajikan kapan Gusti Allah teh boga pamajikan ya Gusti Allah malam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah nang Gusti Allah kabeh kabari geus dicaritakeun langit berbintang-bintang wabeh planet nang Gusti Allah bumi kabeh nangieun Gusti Allah berikut jajadian hujan turun nangieun Gusti Allah nu lain nang Gusti Allah makhluk-makhluk kabeh nangieun Gusti Allah berikut setan nu dianggap pangeran ku kafir-kafir wa khalaqahum nangieun Allah dianggap boga anak padahal teu boga pamajikan kabeh ge nangieun Allah teh nu ngadamel langit jeung bumi nu mantak badi'us samawati wal ard nu ngadamel langit nu ngadamel bumi tanpa kapiheulaan ku contoh Gusti Allah mah teu kapiheulaan ku contoh nyieun sasahage urang mah urang kuari neuk nyieun imah ge kudu boga gambar nyontoh heula deuk alamana ieu teh deuk ala timur deuk ala Mesir deuk ala timur tengah deuk ala Spanyol atawa deuk ala kaditu Belandaan aya gambarna pakaian ge pakaian urang teh deuk niru-niru mana deuk niru Arab deuk niru Belanda deuk niru Amerika deuk niru Paris aya gambarna atawa deuk niru urang Jawa make blangkon aya gambarna aya gambarna kabeh urang mah kapiheulaan bae ku gambar teu bisa urang nyieun tanpa gambar nu mantak salah satu bukti Allah teu nyieun contoh heula makhluk di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka kuari apa aya nu akur jeung moal aya hayu sakalo yaing mah teu kudu make contoh-contoh teu kudu make contoh-contoh bapana kos kieu mana kos kieu borosot anakna lain deui akurkeun sadunia aya teu nu model kos kieu moal aya bapana hideung anakna bapana hideung mana hideung ai borosot putih heran cak bapana mah nya aing hideung mana hideung ai anak putih pasti sia main jeung tatangga kajen gua mah teu percaya aing aya deui
bapakna putih anakna putih pamajikan anak putih anakna hideung si ade kurang curiga si anak boga anak hideung si ade lantaran kuari mah zaman geus teh tangan nu caritana ieu mah Allah mah nyieun teu kapiheulaan ku contoh nyieun manusia nyieun langit nyieun bumi teu kapiheulaan ku contoh badi'us samawati wal nah nyieun Allah berarti kabeh nah nyieun Allah langit serta eusina nagian Allah bumi serta eusina nagian Allah berikut setan-setan juri wabah nagian Allah eueuh nagian salian Allah anna yakunu lahu waladun wa lam yakul lahu sahibah nah make jeung Gusti Allah boga anak padahal mah pamajikan geus teu boga biasa da kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan pan Allah mah teu boga pamajikan justru nagian Allah kabeh ge atuh lamun Allah boga anak meureun Allah boga pamajikan lamun Allah boga pamajikan eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesanan berarti Allah teh beureun boga besan ka dituna atuh atau boga mitoha atuh bari eta kos kitu teh tahu desa tapi kapan eta Kristen mah geus ngajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahudu Uzair ibnullah cek Nasrani bahwa Kangjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah cek orang Arab wa qalatil Arab al malaikatu banatullah pada tak kunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak jeung deui Gusti Allah teh wa khaliqu kulli syai wa khalaqa kulla syai jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara wa huwa bikulli syai'in alim jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah langit jeung eusina nang yen Gusti Allah uningaeun ka langit jeung eusina bumi jeung eusina nang yen Allah uningaeun kana bumi jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah nu mantap Gusti Allah mah Rabbul pangeran seluruh alam nyieun kabeh sakabeh alam anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur deuleukeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyahoan aya nu keur neuleuhan jam bae lapar sakeuna nyahoan aya nu pan engke cenah jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyahoan aya anu geus boga janji deui endek datang ka imah engke jam 11 Allah nyahoan aya anu aing mendek ngaji bae menghindar besi aya anu nagih Allah nyahoan kajahoan kabeh aya anu diajak ke puncak teh dia ku babaturan iprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggalin aing daripada tinggalin mending ngaji bae nyahoan Gusti Allah eueuh nu teu nyahoan Gusti Allah kabeh nyahoan kereteg-kereteg hate urang lempangna getih nu aya di jero awak urang nyahoan kabeh nu mantep lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal izin ka Gusti Allah nyahoan Gusti Allah neuleukeun Gusti Allah insyaallah sieun ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah antak aya be tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah urang teh boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah lamun datang tak kadinya rasa urang wah geus ibadah bakal lazat ngeunah ibadah jadi urang dek ngalawudu heula diu bade hareupeun cai bade tafakur
aing ieu asup ka dieu kacai digerakkeun ku Gusti Allah aing bisa neuleuh dideuleutkeun ku Gusti Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah berarti Allah khaliqna setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah aing diuk di dieu geuna ngagerakeun Gusti Allah urang deuk ngalawudu teh kos kitu atau lamun di Mekah mah urang bisa dijorogeun batur di antri pan ngalawuduna ya di imah bari tapakur kayak geus bisa mah geus bisa sakilat sakitu ya mun can bisa kos kitu nagog we urang di luhur cai ye cek pemajikan ji kenaon masing-masing bae cek tapakur eta dihandap bangun dari wadahan ija dasar aki-aki wadahan atuh susuk ngomong nasa kepada rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah ibadah bae ngagantung atuh wadah celi Gusti celi teh ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun nu nyieun sora teh Gusti Masya Allah cek jana teh horenganan eta suara satu sarua jeung ngadegekeun suara Gusti abdi Gusti hampura mata abdi hampura ceuli abdi irung iya pakai napas ku abdi nu dihirup ku abdi anu ku abdi diisap iya teh oksigen angin teu kadeuleuh ku mata abdi tapi pan aya angin lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi di mana bae abdi di kamar abdi di jalan abdi di majlis abdi di leuweung abdi keur di kantor di mana ku abdi dihirup eta udara lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere penyakit eta udara Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleuh ku mata abdi tapi lamun make mikroskop membeureun angin kadeuleuh jelas aya ieu teh angin jasok karasa tiis komo aya AC komo aya kipas nu jelas mah ieu dihirup ku abdi ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya ya Allah ya Rabbi Gusti hampura irung abdi sok pake ngambean macem-macem Gusti kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi disium bae terus hampura bae Gusti tuh urang rek ngalawudu teh kieu mata geus ceuli geus irung geus urang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk ngalawudunan ya atuh cenah moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah perhitunganna kos kitu salat ngalawudu kocak salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum kerek deh tamat tahajud TK apa kos kitu apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah ku ari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah dimaksud makan ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah atuh bade ampura Gusti sumut abdi loba pake ngasaan makanan Gusti mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna tah semur abdi sok poho ka Gusti abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna tah rendang tah eta sok poho ka Gusti aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti hampura Gusti sungut ieu tah eta tina makanan inuman
Abdi sok pakai nyaritakeun Gusti. Aduh, kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti, kadang teu dipake karido ku Gusti. Pake ngomongkeun batur. Geus teu bata geus di ka Allah keun janu Allah pan abdi ge. Abdi teh nu Allah mata nu Gusti, titipan ti Gusti. Pan ceuk tadi ge wa khalaqa kullasyai, kabeh perkara nang Gusti. Wa huwa bikulli syai'in alim. Gusti maha uninga. Abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga. Nyaho Gusti. Ih Gusti mah maha gagah. Moal kasieun. Moal kasieun. Oh abdi diuk di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh. Tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan Junaid udang sia. Udang sarua jeung kos kitu teh. Sia teh kesel, sia teh embung, tapi deuleu surga aing. Udah. Mandi. Ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu. Mandi. Mandi. Lu rapih mandi dah, manusia junub. Mandi. Tiris. Batur mah perang di medan laga. Nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris. Ya cak Gusti Allah, deuk tahajud surga sia ulah sok tiris. Awas sia ku aing digeringkeun isuk. Cak Allah teh. Mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia. Ulah sebut tiris. Ulah. Bejakeun haneut. Itu tiris Gusti. Haneut. Tiris. Ya, sales mah sia isukan. Tuh, bener. Isuk-isuk ngingseuk. Tuh, gara-gara sia nyebut tiris coba mun haneut. Dia tuh ngomong bohongan diri berarti atuh. Ulah boga perasaan gering. Laksanakeun nu di deuleu surga Allah. Tah, tegar urang teh mandi urang. Wudu sakubata di tabakur. Tabakur. Gas. Kamu salah. Musalah. Allahu Akbar. Nu pae karena tadi keberang nyatabrakan pae. Sok buka pocongna di kaca teh. Lagi sholat tahajud dia. Emang teh kos gitu tolol. Bohong ke Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar asana aya pocong kanjeng kumaha muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolong datang ke pemajikan tadi tahajud cepet awat lo bawa omong aya pocong kadeuleu bang encan kadeuleu mah aju besi bae ya borangan ya cek saborangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh wa khalaqahum nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teh sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu ye parangsaan aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sih tapi lamun manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh nang gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup diuk aing salat goda aing Gusti moal sieun aing sebab keur ka Allah Allahu Akbar aya pocong di ini teu sieun berubah ku jadi kunti anak bukna geroi gana roba-roba pan setan kakara kos gitu tak tesieun bismillahirrahmanirrahim 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 aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim ancana ku bismillah indit deuen teu asal kurang mantep we ka Gusti Allah tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karek Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar hate urang manteng ka Gusti Allah indit teman kos
jelema teh nganterkeun bibina teh apaan sia kada anterkeun teh bibi sia ka mana tuh ka ditu ka lumpur itu oh jauh bibi ayo berangkat di atas maghrib anterkeun bibi balik di ditu jam 9 peti pas tanjakan 9:30 aya nu ngajubleg putih cek ada parangsan aing teu bisa babacaan beneran parang pocong Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati dan sangka selesai tiupkeun fuh aya keneh bah can manjur parangsana aing deui beureudanan babacaan aing dia Yasin ku aing sia Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun ma turut tuh aya keneh bah je bismillah ya 100 Bismillahirrahmanirrahim 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 100 tiupkeun fuh dimana jubleg gede bae ya Allah geus beak babacaan stok geus beak stok ngajubleg gede tolol meureun dia ku aing sampeurkeun sia aing geus beak babacaan masih kene can ilit kene ja biasana ku ayat kursi ge hiber leuit parieuh henteu datang nyana kadenya cekol bah sial horeng tanggal kadonglong di kapur Masya Allah atuh ieu sakuran ge moal leungit cek nyana katipu aing goreng dek Agustus dikabur apa mal bisa ku babacaan teh mah kos kitu mal ngajubleg bae goblok aing katipu cek kana lajak nu borangan mah sok ku sorangan keneh ku sorangan sabenerna eueuh nanaon ku sorangan keneh ngajurig-jurig teh padahal eueuh nanaon borangan teh kos kitu hogos kieu jelema de kondangan begitu de kondangan diengke-engke belantaran rada maribis aju pas tas maghrib rada ngagedean Isa rada letik kondangan guys berangkat jana kabeca teh kabeca kira-kira bangsa 10 meter ka jalan datang beca kemana pak undangan kayak mana oh rame cara dirinya tuh undang ayo guys berangkatnya napan asup make batiknya nanti meletas salinan maksudnya besi kotor karena ada hujan besi kotor mawas barang di dulu baju nanti anu batik teh hiji kotor ieu mah ieu horenganan oh tadi teh meureun lempah di jero beca pan becana teh ditutupan make plastik ku tukang becana japan besi nyebrok ditutupan nyana asup ka jero make batik di jero diganti make baju putih celana putih baju putih kopiah putih eta bahkan maksudnya teu maksud ieu mah saling di jero lantaran deuk ka ondangan besi kotor bener bae kotor tadi di jalan teh kakeceretan nu batikna dipake baju putih geus aja sorban dikaluhurkeun gede putih deui beres barang datang kan wahajat dibuka ku tukang beca plastikna barang dibuka cek tukang beca pocong kabeca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong wah lompatan kabeh cek jana saha pocongna pocong tadi make batik cek eta kumaha pocong salin di jero beca pajar pocong katipu teh eta teh anu nganu borangan mah emang dijajadikeun bae jajadikeun jadi mah keur wiridan we tengah penting maca shalawat ngeunah ya sallallahu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim cenah cekeuna ieu bae besok ngaji teh mingguan ieu dengeunah biasa ibarat teh bener pas keur kamarina aya nu maot pentingna teh aya kosrek kresek wah asana nah, tadi udah ada 4 letik ya kosek
asal kelenger di dinya kerasa ah cager aing mah dengan ngagoler bae ya iya goler di jaket tapi terus baik korasek tetap punya anak kieu bae datang ka tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna nu kekeresekan aya keneh bae sakira eta jurig dikeun penting can balik keneh bae datang ka jam 4 di deuleu ku nyana masya Allah orenganan ucing plastik dah asup ka dieu jadi lempang lah ucing ya korose atuh goblok aing katipu ku ucing emang nu borangan mah kos kitu ya ulah borangan nu mantek ge biasa bae coba lamun keur penting di deuleu mah ja ucing atuh kan berani ye lamun nu beranian geus bal katipu ku jurig Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa pocong beneran dah pocongan sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dah sia aing sieuna aing pocongan dah tampiling sak aing barang set eueuh ieu pocong beneran kagak ada perknya ada di dinya tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah geus inget ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung di pakekasih hiji Allah dek naon bae ngaganggu ka aing harang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apakah teh digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurig ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah ya kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nang ieun Allah aing nang ieun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieun anjeun moal ye cek urang Badung mah aing makhluk Allah dia makhluk Allah ngaing didamel ku Gusti dia ke didamel ku Gusti ih atuh ulah sok silih gitu daun gitu ngaranna ulah sok silih sigeung dia ngaing dia ulah gaganggu ka aing moal ngaganggu ka sia salida sia teu ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia tapi lamun dia ngaganggu ka aing dipenggal ku aing dia teh bahasa Baduy eta kos kitu awas ya ku aing lamun ajulet eueuh tuh kan ilmu Baduy eta kos kitu tak eta ulah boga kasih moal aya kasih hiji Allah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim zalikumullah anu kasipatan kos kitu bagus ti Allah anu ngadamel anu teu boga anak Gusti Allah anu teu boga pamajikan Gusti Allah anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah Rabbukum Pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu taya pangeran wajib disebanging Gusti Allah teh khaliqu kulli syai anu ngadamel kana seluruh perkara fa'budu maka ngaibadahan aranjeun kabeh sok ibadahan Gusti Allah wahiduhu tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara geus atuh ku ari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil ka Gusti Allah pasrah Allah nu jadi wawakil Allah anu ngaraksa jeung ngajaga pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah mantep jasa tah hayang datang ka dinya teh ya teu bisa lamun teu ngaji teu bisa tah hayang papasrahan ka dinya teh tah hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa moal bisa lamun teu ngaji urang sakola bae ka itu teu ceuli datang ka bisa bae nu ngaji bae di pondok pasantren mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah can bisa-bisa komo nu boga pondok nu mondok masantren modern lain salah mun deuk ka Allah moal bisa kajen kuku mage tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah keun ngajina hiji nu di deuleu Allah mun urang dagang nu di deuleu Allah geus make aturan Gusti Allah mun urang berpolitik nu di deuleu Allah berarti make aturan Gusti kudu anu berpolitik kudu ngamainkeun politik ekonomi kudu lamun teu ngamainkeun ekonomi berabe atuh
cara Suriah kuari nu mantak emas murah ge di urang diperkirakan sampai 300.000 bakal anjlok. Nah emang kunaon gitu Suriah geus ngajual emas 25 ton 25 ton dijual ke Inggris. Cak Inggris masih ada enggak ini lain gitu ngomong dah orang Inggris mah ini masih honora. Wih tenang aja cak orang Suriah, yang penting sekarang beli dulu kekeh orang Inggris sayang dulu pergudangan anak begitu dibukakan ku Suriah di bangkerat tuh emas kami Masya Allah tambah ratusan ton kakarak dijual 25 ton hayo geura duitan seberapa triliun ka dieu jang perang aing dek perang jeung Amerika persiapan anak masih ratusan ton kene di bunker ya kakarak dia jual 25 ton di Indonesia geus turun tina 550 turun 530 turun 520 turun deui 480 turun 430 turun 450 ulah waka meuli emas meuli mah teu naon ngajual ulah waka atuh diulah-ulah ge aing mah boga moal meuli moal jadi teu gablek gatuh. Masih turun kuari lamun urang nelpon ke bos emas moal waka dibere can jelas lantaran Suriah ngajual deh 25 ton ujianana bisa 200.000 di urang emas. Iyalah perekonomian batur mah siap jasa sabilillah gayang Amerika cek Suriah basar Asad geus dikilkeun geus dikicukeun geus dikieu tatep bae ulah jadi sasaran Amerika jadi sasaran gayang Amerika jual emas senjata geus disiap-siapkeun kiriban ke Iran geus disiapkeun siap nyana ngalawan Iran teu Iran menyuplai kadinya anu ngaran bom nuklir Ali geus dikirim ke Suriah nu ngaran Hasan geus dikirim nu ngaran Husein geus dikirim geus didagog-dagogkeun ku ari kieu siap dana geus dijual kakaraknya penjualan pertama 25 ton geus dijual batur nu nyahoeun Inggris neuleuh soa neuleuh persiapan anak ternyata masih ratusan ton kene geus teh kudu meuli emas komo emas Jawa mah ambalaya dikontrakan teh mah ieu teh batur mah kos sekarang itu Indonesia kuari lamun perang naon persiapan anak emas dibawaan ku Amerika bensin dibawaan ku Amerika kauyah-uyah dibawaan ku Amerika persiapan andai kata kurang perang jeung Amerika naon oh aya cenah kiai di mana itu naon tangkal nu paranti main pepletokan teh naon kalau derewa kayak kene ces modar sia persiapan naon ya Allah. Soeharto mah ketika kamari teh urang dek digilekeun ka Timur Tengah dek ninggalkeun Amerika pasti diembargo Indonesia singkat kata siap cek Soeharto di embargo negara orang no problem menang di mana engke rakyat siap di Swiss simpenan negara Indonesia make rumus-rumus tersendiri geus tinggal notok doang untuk diembargo 25 tahun Indonesia masih moal kalaparan. Perhitungan Soeharto seperti apa? Karena Soeharto na lengser tinggal dicokot bae tuh duit urang di negara di Swiss. Ira cenah kieu urang babarengan ka dieu tangkorak sia barenana. Sia mah geus ka Gunung Kawi bae, guys. Naudzubillah min. Atuh boga perhitungan Soeharto ge lamun kamari sadar. Tapi kan politik mah kos kitu. Hese jahona urang teh geus lengser. Gus Dur lu mantak dilengserkeun emang kunaon orenganan jaringan Islam na pohara jasa jeung berbagai organisasi Islam nu keur main di dunia sengaja ku Gus Dur NU na dibekemkeun supaya ulah kanyahoan ku negara ternyata di berbagai organisasi teu perlu kukula disebutkan sebab di Indonesia ge aya organisasina mendunia tuh main di dunia teater Amerika waduh badan intelijen luar biasa orang bahaya Gus Dur mesti dilengserkan amin panggil min sini min nu keluar amin belar aja bukan ini iya para jasa
lalakonna lamun kamari ku Soeharto kurang henteu direformasi urang bakalna beralih perekonomian kiblat urang Timur Tengah urang diembargo ku Amerika geus siap dana dibuka sote geus eueuh geus moal mun kamari memehna teu meunang dibukakeun kitulah politik Gus Dur mantak dilengserkeun teh naon lantaran jaringan Islamna sarua jeung Osama bin Laden bahaya ceknyana sebab akan dijadikan Indonesia negara Islam ku Gus Dur matak NU na ngahaja teu diberesan ku nyana sebab NU boga Gus Dur cek omong sompral nama abeh teu kanyahoan kos kitu politik mah ternyata main di luar kanyahoanana kuari di Inggris aya nu asup Islam politikus ulung di Belanda politikus ulung asup Islam di Amerika sarua bae luar biasa akibat sabab Gus Dur lain terlalu ngagungkeun Gus Dur perjalanan nana lamun urang maca ke perjalanan Gus Dur seperti eta geus eueuh nyana tinggal aya Gus Pur bari Gus Dur eueuh Gus Pur masih aya keneh ku anu keur berjuang ge aya 3 tokoh Islam nu hiji kakarang umur 15 tahun nu hiji umur 40 tahun nu hiji umur 50 tahun lain lalagan ku ari teh nu matak Obama teh mundur ieu waduh Islam wah jasa lain lalagan Islam teh keur bergerak disingsieunan teroris apa mundur Islam lamun kamari di Amerika dibom Masya Allah lain lalagan mana eta mah keur maraton kelas dunia tuh dibom 2 kali atuh sia mah malah kanya aku sapiraha dagang dangder doang weh lain lalagan keur gerak kuari Masya Allah nah di Indonesia ge kuari aya nu keur gerak saha kiai ngaranna Junaid unggal negara aya apa presiden SBY teh nyahoun nya lagi sarua mah atuh politik bakos kitu ieu politik ieu ekonomi ieu agama boleh lalagan nu mantak tenang lamun engkek perang gas panggilan kukula kade korosotkeun calanana ayo suntik ces pae aya ke kukula didongengkeun ke aya 4 aya Uni Soviet hiji aya urang Tanzania Afrika berarti hiji aya urang Spanyol anu baheula Spanyol diislamkeun dijajah ku Islam Tariq bin Ziyad Fatah sampaikan kaji di negara Islam selama 700 tahun tapi dibabat habis deui ku Isabella BAKB datang ka eueuh tapak-tapak na acan lamun urang nyaritakeun Spanyol Ki Ibnu Malik Alfiah urang Andalus ahli palak urang Andalus ahli ilmu kitu sejarah urang Andalus teu perlu Ibnu Sena dan lain sebagainya urang Andalus Spanyol beak kabeh tanda-tanda keislamanana ciri keislaman ge urang ziarah ke Andalus ka kuburan Ki Ibnu Malik sepi di ditu nu ngazarahan padahal dunia kabeh maca Alfiah Ibnu Malik kuari urang Andalus aya nu berangkat deui siap tempur deui dek kaislamkeun Spanyol tapi urang lamun nyaritakeun Spanyol nyeri hate nyeri 700 tahun negara Islam dibabad langsung raja-rajana masyarakatna kabeh dipuatkeun ka kapal endek disalametkeun ngomongna dikakapalkeun kabeh puluhan kapal setelah di kapal asup tentara Kristen dipaehan kabeh di jero kapal orok-orok acan lamun urang nyaritakeun Spanyol seperti eta atuh sia mah tolol sih nyaritakeun Madrid main bolana dong bobol teu nyaritakeun urusan sejarah Islamna bangsa tolol bin goblok gitu sia mah Spanyol teh Masya Allah eta lain lalagan ke urang mun nyaritakeun dina kitab aya anu urang Spanyol eta teh moal kaluar ti gerakan Tariq bin Ziyad moal gerak kaluar tina gerakan Syekh Fatah baheula anu ngaislamkeun Spanyol. Ya Allah ya Rabbi urang lamun nyaritakeun Indonesia bae muringkak bulu urang tokoh-tokoh Indonesia anu mempertahankeun bangsa jeung negara anu diseret anu ditembak anu dipiceun anu digencet di digol demi bangsa jeung negara Indonesia mah geus
tapi kuari mah Agustus bae geus teu karasa Agustus. Agustus teu karasa Agustus. Camatna ge camatna Agustus lain baris dana ka puncak bego baru. Lamun ditanya ku camat mana kiai? Itu camat mana bae? Ya eueuh, ayo mah tulos ieu mah ulah sia henteu mah teu bae. Ngan aing kapanggih jeung camat eta. Saha ngaranna? Ya teu rahasia aing teh mah. Pah tah mah ngagoreng camat bae, emang goreng ieu camat bae. Ngomong jeung aing sia, soekeun sia ku aing. Aing geus teu karasa Agustus saunana-ona. Masya Allah. Nah ieu kuari ye keur mejana hudang deui. Di Irak geus aya deui. Puyeng Obama. Ceknya ieu aing mun dilawanan bae beak di negara aing. Je. Kuari bae ge hutangna masih keneh urut perang kamari incan. Jam 10.27 11. Wallahu a'lam bishawab.